Saterasna pali alimin padlun ala man ya'budu, jalma anu boga ilmu anu alim. Di urang makan lamun nyebut jalma alim teh tertujuna sok saha eung? Ka ajengan, ka ustad, lamun di kota maka dukun, orang pintarnya. Orang pintar teh saha eusina teh? Dukun, paranormalnya. Terang orang pintar teh Wak. Fa alimin jalma anu boga ilmu, di urang masuk langsung tertuju ka ustad, ka kiai, ka ulama. Padahal masih orang-orangnya bisa ada orang baroga naon ya boga ilmu. Jalma anu boga ilmu maksudna maloba ilmu nate sok ngawurukan kana ilmu ka batur teh. Kan orang-orang ge osok ngawuruk ka batur, osok ngan urang mah tara di mejaannya. Sok ibu-ibu mun ngobrol, "Ieu ceuk lamun ieu teh kudu kieu-kieu jeung tatangga teh." Keur ngawuruk eta. Keur ngawuruk ngan teu ngangge naon? Teu ngangge meja. Moal aya nu nyuguhan cai ngawurukna eta mah ngan sami dina pada keur naonna? Ngawurukna. Ceuk ibu teh ka ibu deui, urang mah tadi mah nyeri beuteung. Ieu nyeri beuteung mah ku ieu, ku lampuyang, ku naon deui? Ku koneng atawa ku naon we? Eta keur ngawuruk sanes. Keur ngawuruk eta oge ngan teu disuguhan cai, teu di mejaan ngawurukna eta mah padahal sami eta oge ngawuruk. Fa'alimin fali alimin jalma anu boga ilmu bari sok ngawurukeun kana ilmuna ka batur. Kerucutkeun ustad mun zaman aya namanya atawa kiai lah. Heula eta teh padlun ala man ya'budu, leuwih unggul daripada jalma tukang ibadah. Berarti ieu meureunnya dalil ajengan karebluk teh. Kewang baca deui nya, teu kenging salah paham. Ceuk masyarakat teh ka ajengan di ditu ieu mah di ditu nya, amin teh anu kasinggung. Kang ajengan kunaon tung tara katingali salat duha? Ceuk masyarakat teh kunaon tara katingali berjamaah? Kunaon tara katingali mingguan, kunaon tara katingali bulanan jeung satuluyna. Ceuk ajengan teh kieu jawabna teh. Ieu ilustrasi supaya kahartinya heula. Ceuk ajengan teh, tong salah. Ajengan mah sanajan tara ibadah, maksud tara ibadah teh di luar salat 5 waktu. Eta teh ceuk dina kifayatul adqiyah oge, ieu kitabna teh. Leuwih utama daripada nusuk ibadah. Itu cenah dalilna teh. Ibu-ibu anu tepati apal kana perilmuannya, perilmuan peribadahan, ngaduk-duk salat ajengan sare. Eta teh utama keneh ajengan cenah. Mana dalilna? Ieu pali alimin padlun ala man ya'budu. Jalma anu loba ilmuna eta teh leuwih unggul daripada jalma nu tukang ibadah. Ceuk ibu teh. Asa teu adil ieu hukum teh. Maksudna kieu nya, eta mah jangan les wungkul salaresna mah. Maksud pali alimin teh jalma alim, jalma boga ilmu bari ngamalkeun kana ilmuna. Da percuma jalma boga ilmu apal hukum tapi tara salat acan. Contoh, kabikeun we nya. Abi apal ilmu salat, insyaallah nya bisa jadi poho ya ayeuna. Abi apal tata cara salat. Heg abi teh teu migawe salat. Eta henteu ngunggulan nya jalma nu kitu mah. Tapi anger we doraka kacacat teu leuwih unggul daripada jalma nu tukang ibadah. Maksud jalma pinter atawa jalma alim leuwih unggul daripada jalma tukang ibadah, kieu maksudna ya.
Wang contohkeun supaya kaharti. Abdi nya sanes berarti abdi ngaku leuwih unggul tapi nya supaya kaharti ieu masing saha-saha wae oge ya. Abdi ngawurukan bab salat ka ibu-ibu dugikakeun ibu teh apal. Contohna ibu teh tadina can apal nya dari ieu mah geus apal. Ibu-ibu teh can apal salat tadina teh diwurukan dia ku abdi teh nepi ka saapalna ibu-ibu teh. Tuluy we ibu-ibu teh rarajin salat, katungkul salat bari khusyuknya. Abi oge sarua salat nya henteu kena-kena geus ngawurukan. Salat mah bagian batur urang mah ngabejakeun unggul henteu kitu maksudna. Abdi nu ngawurukan salat komo geus apal elmuna, ibu-ibu nu kakara apal elmuna oge sarua milu salat. Ibu salat diganjar ku Allah. Ganjaranana keur saha? Keur ibu, keur saurangeun. Tapi jalma nu ngawurukan kana salat saja bak manehna salat menang ganjaran jiga nu diwurukan, tapi menang bonus muncul zaman ayeuna mah menang ganjaran tambahan tina ngawurukan ibu-ibu. Tiap ibu-ibu anu salat nu ngawurukna teh menang persenan eta teh. Da ibu bisa salat teh melalui eta nu ngabejakeun. Lamun abi nu ngabejakeunna berarti melalui abi. Kahartos teu pangnangunggulanana. Jadi ibu mah salat teh keur saha wungkul? Keur ibu wungkul, tapi nu ngajarkeun anu nepi ka keun ibu terang menang persentase ti masing-masing anu salat. Da ibu bisa salat teh wasilah atawa perantara na eta nu ngawurukan salat. Tapi nu ngawurukanna ge kudu daek kumaha? Salat. Ta eta maksad alim anu ngawurukan anu boga ilmu leuwih unggul daripada anu tukang ibadah. Salat mun diantarana eta nya. Da ari ibu mah salat teh keur sadirieun nya. Apalagi tinu ngawuruk, ari nu ngawuruk mah tiap ibu anu salat eta teh aya persentase ditambah ku eta jalmana salat. Atuh jelas cik logika oge ganjaranana bakal leuwih loba mun ikhlas eta ge nya. Ari hayang kapuji mah urang mangawuruk teh hayang keren, hayang viral dina hate teh nya, hayang terkenal. Jadi ilmu manfaat nama ngan pedah ku niat anu goreng teu jadi ibadah.